Aku mau kita putus. Aku mau kita putus. Putus. Cong. Ui, cong. Conge. Naon euy? Ari sia di gorongan tata dipiraku geus paeh ge congean. Aing galau euy. Galau kunaon ari sia geus paeh oge. Diputuskeun ku si Susanti. Nah anjing kan sia teh karak bobogan saminggu meureun. Panjang diceritakeun mah. Atuh kendai ku aing didangukeun. Aya 3 alasan aing diputuskeun. Naon tah? Aing teu bisa diajak jalan cenah. Heupan aing mah emang teu bisa jalan beuneunan. Bisa nage ngajol deh ka. Tapi nama nu kadua naon tah? Nu kadua aing teu bisa romantis cenah. Hayang ditangkep cenah. Boro-boro bisa nangkep da dengan aing di talian. Terus hayang bercumbu. Cenah mah beja. Cido aing bau bangke gara-gara tangkurak manusia. Kadis teh mun lewat di masuk di ciduan ku pocong. Samemeh manehna nyiduhan, urang heula nyiduhan. Soalna mun di ciduan ku pocong, bauna mah leungit ti kaira oge. Nya bau bangke deui. Tuh nya anjing gara-gara manusia eta tah anjing teh. Sabar cong, sabar. Terus nu katilu naon? Nu katilu aing kere cenah mah. Terus manehna ge geus boga deui nu anyar. Jadi aing ditinggalkeun, dibojoke, dirayu, meni hese. Atuh kan duit mah tinggal di teangan meureun cong. Anjing boro-boro neangan gawe aing ka mana-mana ge ripuh nyeri cangkeng ajol-ajolan. Terus manehna bobogohan di jeung saha cenah? Jeung nu beunghar saha deui atuh si tangkurak tuyul. Tapi nama bener mending jeung tuyul cong.